harokah la taqbalul harokata lamun bade di barisan la taqbalul harokah ala zatiha abadan pangna si ya ilhaq kata nabi ali pingkeng atau rengkol entok teu di barisan saya nu naros atuh barisan we naon susahna ieu mah teu di barisan elat jeung sabab pangna teu di barisan ku sabab li anal alifa la taqbalul harokah ala dzatiha abadan ya ilhaq atau rengkol entok atau napi alif bingkeng tara nampi kana baris secara langsung salalilana jadi teu tiasa di barisan janten ta'ala teu kengeng ta'alaa atau napi ta'alaya teu tiasa kekehe ta'ala nya pangna alif ilhaq atau napi ya ilhaq tetapi alif bingkeng atau rengkol entok teu tiasa di barisan elat jeung sabab nama nyata dalilna ieu li anal alifa la taqbalul harokah ala zatiha abadan gitu. It aslu ta'ala ayeuna ku sabab fil madi lafaz ta'ala teh nah salajengna kalebeukeun kana goer asal nyata fiil anu asal nama sanes ta'ala berarti tiasa diasalkeun pertarosanana kumaha asalna lafaz ta'ala tah asalna lafaz ta'ala di i'rabna kieu iz aslu ta'ala ta'ala ya asalna lafaz ta'ala teh ta'ala ya janten aya iya ditungtung di paparinan titik 2 jeung di barisan jabar ta'ala ya summa kulibatil ya'u alifan summa kulibatil ya'u alifan salajengna harap iya anu ditungtung anu di barisan jabar ditukeurkeun kana harap alif elat jeung sabab pangna iya ditukeurkeun kana alif li taharukiha karena narima barisna iya ku sabab iyana di barisan nyata jabar ya wan pitahi maqoblaha sareng narima baris patah harap samemeh ya wan pitahi maqoblaha jeung harap anu aya di satu kangen iya nyaeta lam ta'ala lam di paparinan baris jabar tak ku sabab ya cicing ditungtung bari di barisan jabar pengkereunana aya harap di pasian baris jabar maka wajib ditukeurkeun si harap iya kana alif elatna litaharukiha wan pitahi maqoblaha karena narima barisna si harap iya jeung aya harap dibere baris jabar ditukangeun harap iya maka wajib iya ditukeurkeun kana alif pasoro ta'ala maka jadi lafaz ta'ala ya sabab yana ditukeurkeun kana alif jadi ta'ala macana panjang sakaligus baris yana tayanya jadi ta'ala macana lamna panjang jadi lam alif tatos ta'ala kieu summa tuktabu summa tuktabu alifun bisuratil ya'i summa tuktabu alifun bisuratil ya'i tos ta'ala kitu tuluy diseratkeun harap alif kana rupi harap iya tuluy diseratkeun si harap alif nyeratna kana harap iya napangna alif seratanana digentoskeun kana harap iya dilalatan ala asliha nyata supaya nuduhkeun yen asal muasalna eta alif teh adalah iya kusal kitu si
harap alif ditukar ke nyeratna karena harap ya mung iana tengah titik jadi ia tanpa titik tak kusabab tengah titik maka ia anu gitu disebut ya ilhaq ya anu nyusul ya anu nyamian karena harap alif kusuna sok disebat rengkol entong atanapi cek sepuh mah nyata alif bingkeng taya alif bingkeng ila bingkeng tunya dilalatan ala asliha pasoro ta'ala maka jadilah ngawasna jadi lapat ta'ala tuh gitunya ieu dongeng asal muasalna lapat ta'ala tuh ku ngerap mah kengeng masalahna wal fa'ilu domirun mustatirun pihi jawajan wal fa'ilu domirun mustatirun pihi jawajan kusabab lapat ta'ala teh fi'il madi sedangkan fi'il teh perjogi kana fa'il baik fa'il isim dohir maupun fa'il isim domir wa ba'da fi'lin fa'ilun harfa wa illa fadomir nistatar ba'da fi'il mesti fa'il wajibna atawa domir nun mana tuh fa'ilna lapat ta'ala walaranana nyata isim domir mustatir jawaz nyata isim domir anu katutupan bari wenang kuma takdirna takdiruhu huwa anu mana takdirna lapat huwa nyata huwa teh wuku mufrad muzakkar ghaib yaudu ala Allahi anu mana eta huwa teh si maknana nyata lapan Allah maka maknana ta'ala teh ta'ala halna mahaluhur Gusti Allah ta'ala bil madi nyata fa'ilna isim domir mustatir jawaz takdirna lapan huwa anu eusina eta lapan huwa nyata lapan Allah lamun diseratkeun mah isim fa'ilna ku isim domir nyata ta'ala disyaratkan fa'ilna ta'ala huwa ta'ala hana luhur saha huwa Gusti Allah lamun didohirkeun eta huwa nyata lapan Allah nyeratna tiasa kieu ta'ala Allahu ta'ala hana luhur saha Allah Gusti Allah kitu nya ta'ala nah wal fa'ilu dhamirun mustatir